depan aing. Tapi ngomong-ngomong si Haji ka mana ya? Eueus geus ngalongok urang teh. Ah, tayangan we si Haji Sugan we aya. Si Ustad ka mana? Temong-temong sabarang di tempo gering buap modar. Ji ka mana? Tajager sugan teh pae. Paya we aing pae. Oh my god. Lain tadi mereka sugan teh pae. Ji, tapi sanggeus disebut ku si Babu alhamdulillah cager awak teh geunah heung. Oh heuh nya berarti batu ali urang sakti. Si Haji make kaos coba kope nyengsol deui. Oh heuh poho. Rek milumal nempo sawah. Hei tuh Ji ngilu. Ayo. Sugan we pare geus panen. Atuh hayang we sugan geus panen ka liter wae mah. Heuh ke karak dibere mun. Heula Pak Haji saos sakilo bana aya nu mana? Nu kurang atuh ieu kabeh. Di ditu ka dieu teh ieu teh nu urang ieu teh kabeh. Wah, nu bener Ji saos sakilo bana Ji. Berarti mana beunghar meureun. Iya tuh jelas. Pak Haji dilawan kieu-kieu oge bos empleun ge. Mir, si Haji susah di kamarana. Di saya kamarana. Biasa mantau sawah yuk tareh panen yuk. Di saya merombol sawana. Haji dilawan. Yuk pare. Pan atau 2 minggu ieu mah panen. Duit deui atuh hirup aing teh mungkin beunghar meureun. Sok menta kopi beki manyun we meureunan ka aing. Aduh ieu pare si ieu ya. Pare si bos eumpleng. Geuleuh deui mun rek panen bikin beunghar we tah jelema secara aing Allah ya Robbi balangsa hirup. Duh, ini sepatu aing dipakai ka sawah harga 150 jutaan ya. Ah, ajen tahun bulan hareup ge panen ieu meuli we 100 siki. Geus hasil can nya panen nu itu. Aduh, si bos kempleng rek ka mana? Rek hadai kita setelana ya. Soblak, sare ka mana ah? Naon sa gogoroan sa? Nyaho aing ge minta duit yang meuli kopi. Lain bos ka mana teh? Tah kariksakeun panen nu tadi teh. Sebenarnya ka mana bos? Eta ngariksakeun panen anu tadi. Nyir piduiteun deui. Coba aduh. Dia make sepatu, dia make celana levis, jaket, kacamata, ciput deui ka sawah ieu teh bos nenek ka kota. Goblok pun aing teh jelema beungar sok tara nyaho nanaon teh. Bos, setelah hade kieu mah meureun loba duitna meureun. Ah, ya duit. Keur ngopi. Ah, ini sok nanaon teh ya tuh. Tuh bos. Lu mana? Ranu hejotan. Cing, cing. Yo, bila aku bos beli 5.000 teh pantes bos beli 5.000 bos. Gocap. Iya. Tangga eta. Yo. Kita ieu seperti babau. Ini 50.000. Teh jelema eta menta dasar jelema teh gablek kaluar duit aing gocap. Da itu dibikeun era dek make sepatu anyar jeung di mahal. Anjir aing lumayan diberi duit 50.000 sinarian si bos bager oge deh euy. Lumayan aing keur ngopi mah 50.000 udah sabungkus. Pokoknya medah-meduh keur ngopi mah. Beda euy sebabnya kalau duit itu udah lempangan. Dan di mana tah? Ya mau duit 50.000 nang di mana atas ya? Nang di bos empleng kita keur liwat dirayu. Anjir hade bos sapatuna. Anyar cik dek teh. Bos minta duit lah, berapa mau ke baju alus tuh boga duit. Aya cuma loba keneh duitna pente ka itu. Atuh urang keur mental itu. Aya. Kayak itu aja. Gitu masing-masing lu siap. Siap. Oh itu bos belum kayak kene euy. Beneran ah, buat aing. Usang bang, saya kamana sih ana?
Saya tak ngitung naon sia. Cicing. Eta teh si Baul bere duit kemana ngeungan? Ira. Tadi lewat. Teuing. Alah sia tadi tare jauh dengan bareureum. Ngomong hayang. Hayang urang buat beli sepatu. Naon goceng mah. Waduh, Ah, arek cocok. cokot mah entong. Teu kumaha ieu geus goceng. Goceng. Gua si kita bos empeng mah korek. Waduh, tuh. Eta aya nu biru. Ieu mah naon, itu mah naon. Kita amplop aya. Han. Bener tuh kumaha. Nges eta daek cokot moal mentong dia Atuh dia nya. Buat me SW nya ieu. Heeh. Nuhun atuh nya bos empleng. Nuhun bos empleng aduh rek bedit goceng bos empleng mah goreng dasar. Anjing datang deui dasar jelema miskin. Aing mah. Baiklah kajen sodako atau bulan mulut ieu. Aduh. Aing mah sebab ul bere gocap aing bere goceng. Aing mah bos